aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararomping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet sana hayang bibi kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa deuneuh nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa leres bibi maksudna ka manusia teh manusia kumaha neng ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna dek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna oh nyata gitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung ieu mah sejarah bibi keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureut pakeun pungsat bahan indung bapak teh ieu keueuh ragap teh aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nunggul pinang bibi teh ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng manyangkeun hirup teh nepi ka turu belimun di tiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh kasiniran da mobilna